udah kemana ya? Batur maliburan, ai urang gulang geleng teu para rugi. Oh nya. Ih, kemana dia budak ulin nanya? Mana? Itu. Ayo udah sampurkeun. Ayo. Siap naon culak ciluk dong kotok rek engdogan bae. Buku aing yang darah ria. Kemana bae neun kerak nongol. Ayo ulin yuk. Ih, baru tak kemarin ya. Gue sarua aing gini ngandok sama si Denny. Lah. Batur maliburan ka pantai, ka puncak, ka kebun binatang. Ayo urang mah pulang huleung teu pararugunya. Dak, sari hayang ka puncak neun. Hayang. Ayo tuturkeun aing ge. Ih, biasanya mah budak kosok ulin di dieu. Ih, gua ke sawah yuk. Ayo ge. Siap naon jojogedan bae. Siklutik sia. Tiktokan bae. Main basic. Si Ikin manjak amat sia. Makanya geran ge lompatna ulah caleuy. Mana puncakna yuk. Atuh hop dulu bae ku sia pemandanganna di ujung sampai ke ujung. Ararejo indah, sejuk dong di puncak Lin. Hong sedak ieu bayangkeun bae urang keur di puncak. Heulah urang kasaung bae. Sejuk lindak dong di puncak bae. Heukeun bae lah. Si karena naon di dari lu? Ya, karena hayal di puncak. Dia daripada ngahayal mendingan ngojay. Ngojay ka mana? Di kubang bapak kolot aing. Ayo buka bajuna. Letik sayangnya baik. Ya kan sih ke bapak aing. Sieun wew. Mus urang itu nih sipin. Ayo. Dul, orang sebelumkan si Ipin yuk. Ayo. Bang.